Bismillahirrahmanirrahim. Mangalajengkeun deui ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Napisah Tanbihun Hanca. I dalam tazal di mana-mana henteu leungit naon ainun najasati datna najis illa bisiti gosalatin angin kalawan genep pirang-pirang kumbahan masalan umpamana husibat mangka diitung itu situn wahidatan kana hiji kumbahan kama sapertikeun perkara sohaha anu nyohehkeun hukana itu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi walau akala sareng lamun ngadahar ieu jalma lah maknahwi kalbin kana daging saumpamana anjing lam yajib mangka henteu wajib alaihi ka ieu jalma naon tasbi'u mahalil istinjai nujuh kalikeun tempat susuci kama sapertikeun perkara naqala nukil hu kana ieu ma saha Ar-Royani Imam Royani An-Nasi tina nasna Imam Syafi'i. Faidatun hamamun ari WC gusila anu dikumbah dakhilahu di jerona itu hamam naon kalbun anjing walam yuhad sareng teu dikanyahokeun naon tathiruhu sucina itu hamam wastamaro sareng mayeng saha annasu manusa ala dukhulihi kana asup ka itu hamam wal iktisali sareng gawe adus pihi dina itu hamam mudatan dina mangsa tawilatan anu lila itu mudah wan tasarot sareng nyebar naon an najasatu najis pi khusuril hamami dina lantaina WC waputihi sareng dina panyerbetna itu hamam pama mangkari perkara tuyukina anu diyakinkeun itu ma min isobati sayin nyatana keuna hiji perkara minhu tina itu kalbu min dalika tina itu khusuril hamam panajsun mangka eta najis wa ila sareng lamun henteu tuyukina patohirun mangka ari itu ma eta anu suci li anna karana sanyana kami eta la nu najisu henteu nganajiskeun kami bisaki ku sabab aya mangmang waya turu sareng suci naon alhamamu WC bimururil mai ku ngaliwatkeun cai alaihi kana itu hamam sab'a marotin kalawan 7 pirang-pirang balikan ihdahunna ari salah sahijina itu sabun eta bitoplin tetep kalawan make lebu li anna topla karena sanyana lebu eta yahsulu hasil bihi kalawan itu toplu naon at-tatribu naneuhan kama sapertikeun perkara soroha ngajelaskeun bihi kana itu ma saha jamaatun golongan ulama walau madot sareng lamun geus kaliwat naon muddatun mangsa yuh tamalu anu dipanteskeun naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta marro ngaliwat alaihi kana itu hamam naon dalika itu najis walau biwasitotitini sanajan kabuktosan itu murur eta kalawan perjalananana taneuh aladi anu pini ali dakhilihi anu tetep itu ladi dina sendalna jalma anu asup kana itu hamam lam yuhkam mangka teu dihukuman naon binajasatihi ku najisna itu hamam kama sapertikeun perkara fil hurroti anu tetep itu madina ucing ida akalat di mana-mana ngadahar itu hurroh najasatan kana najis wa gobat sareng eueuh itu hurroh goebatan kalawan eueuh nyaan yuh tamalu anu dipanteskeun piha dina itu goebatan naon toharotu pamiha suci cangkemna itu hurroh waya ta'ayanu sareng narima tangtu naon aturobutane walau gubaro romalin sanajan kabuktosan itu turob eta kekebulna lebu wa in absada sanajan ngaruksak itu turob asauba kana baju jam'an karena ngumpulkeun baena nau'ai tohuri antara dua warna susuci
falayakpi mangka teu cukup naon gueruhu salianti itu turob kausnanin sapertikeun rerak wasobunin sareng sabun wayusanu sareng disunatkeun naon ja'lu turobi ngajadikeun taneuh fi ghairil akhirati dina lianti kumbahan anu paneuri wal ula sareng ari kumbahan anu kahiji eta aula leuwih utama li adami tiajihi karena henteu butuhna itu turob bada dalika dina sabada jalu turob ila tatribima kana naneuhanana perkara ya taros rosu anu ceret itu ma min jami'il gosalati tina sakabehna pirang-pirang kumbahan walayak pisareng henteu cukup naon turobun najsin taneuh anu najis wala mustamalun sareng henteu cukup taneuh anu urut dipake pi hadasin dina ngilangkeun hadas wala yajibu sareng henteu wajib naon tatribu ardin naneuhan bumi turobiyatin anu bangsa taneuh itu ardin id makna karena henteu aya maknana eta maujud litatribit turobi pikeun naneuhan taneuh payak pimangka cukup naon tasbiuha nujuh kali kenana itu ardin turobiatin bimain kalawan cai wahdau hal naungkul itu main walau asoba sareng lamun kena saubahu kana bajuna ieu jalma masalan umpamana minha tina itu ardin turobiatin naun syai'un perkara qabla tamami tasbi'i dina samemeh sampurnana nujuh kali ikeun lam yajib mangka teu wajib naon tatribuhu naneuhanana itu saob kiasan karena ngiaskeun alama kana perkara asoba anu keuna itu hu kana itu ma min ghairil ardi nyatana lian ti bumi taneuh ba'da tatribihi dina sabada naneuhanana itu ma walau walago sareng lamun ngaletak naon al kalbu anjing pi inain dina wadah pihi eta tetep dina itu ina maun ari cai kolilun anu saeutik itu maun summa kusiro tuluy dilobakeun itu maun hatta balagon nepi ka tepi itu maun kullataini kana dua kulah toharo mangka suci naon alma ucai na dunal inai bari henteu suci wadahna kama sapertikeun perkara nakola nukil hukana itu ma saha al bugawi imam bugawi pitah dibihi dina tahdibna itu imam bugawi anibnil hadadi nampi ti ibnul hadad wa akoro sarang netepkeun imam nawawi hukana itu ma fa in kana mangka lamun kabuktosan fi inain eta tetep dina wadah naon maun cai kasirun anu seueur itu maun walam yanku sareng teu ngurangan itu maun biwulugihi ku ngaletakna itu kalbun anil kulataini tina dua kulah lam yanjis mangka teu najis naon alma ucai walal inau sareng teu najis wadahna ilam yakun lamun henteu kabuktosan naon al kalbu anjingna eta asoba keuna itu kalbu jirmahu kana jirimna itu ina aladi anu lam yasil henteu tepi hukana itu ladi naon alma ucai ma'rutubati ahadihi ma sarta baseuh salah sahijina itu ina sareng kalbi Kola ngadauh Imam Nawawi hukana itu kaul fil majmu'i dina kitab al majmu' wa qadiyatuhu sareng ari anu dipastikeunana ku lapad ilam yakun al kalbu eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta law asoba lamun keuna itu kalbu makana perkara wasola anu tepi hukana itu ma naon alma ucai mima nyatana perkara huari itu ma fihi eta tetep dina itu ma lam yanjis mangka teu najis itu ma'u
main watakunu sareng kabuktosan naon kasrotul mai lobana cai eta maniatan anu nyegah mintan jisihi tina nganajiskeunana kana itu main wabihi sareng kalawan itu lam yanjis soroha ngajelaskeun saha al imamu imam haromain wa ghairihi sareng salianti itu imam tanbihun hal yajibu naha wajib naon irokotul mai mahe kencai aladi anu tanajasa anu jadi najis itu ladi biwulugil kalbi ku ngaletakna anjing wanahwihi sareng bangsana itu kalbi au yundabu atau disunatkeun itu irokotul mai wajhani ari jawaban eta dua jalan asohu huma ari pangsohehna tina itu wajhani eta asani kaul anu kadua wa hadisul amri sareng ari hadisna marentah bi irokotihi kana mahe keunana itu main eta mahmulun dipanteskeun ala man kajalma aroda anu ngamaksud itu man istimalal inai kana makena wadah walau adkhala sareng lamun ngasupkeun naon al kalbu anjing rosahu kana sirahna itu kalba fi inain dina wadah fihi eta tetep dina itu ina maun ari cai qalilun anu saeutik fa in khoroja mangka lamun kaluar naon pamuhu cangkemna itu kalbu japan halna garing lam yuhkam mangka teu dihukuman naon binajasatihi ku najisna itu main au rotban atau baseuh fakada mangka eta nya kitu lam yuhkam binajasatihi fi asohil wajhaini dina pang sohehna dua jalan amalan karena ngamalkeun bil asli kana asal warutubatuhu sareng ari baseuhna itu pamuhu eta yah tamilu narima pantes naon anaha sanyana itu rutubah eta min li abihi tetep tina laina itu kalbu wayug salu sareng dikumbah naon min sairin najasati tina sakakarina pirang-pirang najis bakin najasati tegesna tina sasesana pirang-pirang najis al mukhofafati najis mukhofafah al mutawasitoti sareng najis mutawasitoh marotan kalawan balikan wujuban kalawan wajib taati ngadatangkeun itu maroh alaihi kana itu goslu wahidatan anu sakali wa qad maro sareng nyata geus kaliwat naon dalilu dalika dalilna kana itu goslu wa kaifiyatul gusli sareng kana pertingkah nangumbah inda qaulil musannifi mungguh ucapanana musannif wa goslu jami'il abwali sareng ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih wal arwasi sareng pirang-pirang tai eta wajibun anu wajib wasalasu sareng ari tilu kali wa pibadin nushi sareng eta tetep dina sapalihna salinan matan wasalah satu ari lapad wasalah satu bitai kalawan maketa eta abdolu leuwih utama minal iktisori tegesna tibatan ngawungkulkeun anda marotin kana sabalikan payundabu mangka disunatkeun naon ayyug sala ngumbah si jalma goslataini kalawan dua kali kumbahan bada goslatin dina sabada kumbahan al muzilati anu ngaleungitkeun itu goslah li ainin najasati kana datna najis litakamula salasi karena nyampurnakeun kumbahan anu tilu pa inna muzilatan karena pa innal muzilata karena sanyana ngaleungitkeun lin najasati kana najis eta wahidatun hiji kumbahan wa in ta'addadat mangka wa in ta'addadat sareng lamun bing bilangan naon anajasatu najisna kama sapertikeun perkara maru anu parantos kalangkung itu ma fi goslatil kalbi dina pirang-pirang ngumbah anjing najisna
listihbabi dalika karena sunatna itu salas inda saki dina nalika mangbang fin najasati dina najis li hadisin karena ayah hadis idastai kodo di mana-mana hudang saha ahadukum salah jaranjeun kabeh min naumihi tina sarena itu ahad fa inda tahqiqiha mangka eta tetep dina nalika nyatana itu najasah aula ari anu utama wasamila sareng ngurung dalika kana itu salas naon al mugolado tu najis mugolado wabihi sareng kalawan itu samila soroha ngajelaskeun saha sahibus samili sogir jalma anu ngabogaan kitab samili sogir payundabu mangka disunat ke naon marrotani 2 kali bada tuhriha dina sabada sucina itu mugolado waqala sareng ngadawu saha al jailiyu Imam Jaili layundabu kana lapad layundabu henteu disunat ke naon dalika itu salas li anal mukabbaro karena sanyana anu digedekeun eta layu kabaru teu meunang digedekeun kama sapertikeun perkara anal musogoro kana sanyana anu ditasgir eta layu sogoru henteu meunang ditasgir ae patu salasu tegesna ditilu kalikeun naon an-najasatul mukhafafatu najis mukhafafah wal mutawasitatu sareng najis mutawasitoh dunal mugoladoti bari henteu najis mugolado wahada sareng ari ieu kaulayunda budalika eta ojahu anu leuwih alus tanbihun wallahu a'lam bishawab.